Nah ieu teh dititah ku Gusti Allah ulah tinggalan berjuang baheula teh jeung Kangjeng Nabi khususna kabelah dia nama setiap perjuangan ulah tinggalan libatkeun cangredkeun diri urang jeung cangredkeun talikeun diri urang ma'asodikin ittaqullah sing-sieun ka Allah dengan cara ninggalkeun berbagai permaksiatan anak usahakeun ku urang maksiat teh tinggalkeun berarti kan urang kudunya hobag-bagan syariatna hiji nomor kaduana cangredkeun talikeun diri urang jeung para sodikin sebab etalah anu bakal ngalempengkeun jalan urang menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala ulah salah belek kumaha hati saha itu anu bisa ngalempengkeun ngajak jalan lurus ka Gusti Allah tuh ditaros deui sawareh ulama teh sodikin di akhir zaman teh anu mana sodikin teh anu cek ucapan Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi innalillahi ibadan sanyana Gusti Allah teh ngabogaan hamba anu yagbituhumullahu yaumal qiyamah dipake kabita jaga di poe kiamat teh resep amat eta teh resep amat padahal mah waktu di dunia nama cumplang campling saha eta teh jelema anu bener-bener cinta ka Allah min ghairi malin min ghairi amwalin wala nasabin lain harta jeung lain turunan hiji bae cinta Allah jelema anu kadeleuna sangat sederhana cumplang campling tetapi jadi penegar dunia anu manehanana hiji di jero hatena ngan Allah hungkul teu aya hartaan teu aya turunan teu aya kaagungan teu aya nanon hiji be Allah ta eta teh sodikin teh aman jelema anu bener-bener komo bagahan ngaji lillah komo atuh jelema bisa ngaji lillah unsur-unsur duniawi dah lamun geus kapagi ku urang geus kitu tuturkeun eta sodikit kumu mas sodikit kuari hese urang babarengan jeung kiai seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan haji bae urang kana deuk rencana ya saurana naon deuk nyieun yayasan haridang tah di barenganan haridang selain sodikin teh mah aya deh ente ingin yayasan mah alhamdulillah cenah kiai anggo dibere ieu ngaji dibere jalan lembar ku Allah aju hayang ganti mobil dah ieu leutik teh ieu R3 hayang R8 harudang anu dibarenganan teh harudang ya Allah ya Rabbi dudukeun can ka arah Allah tetapi pepentaana nangis loba ya Allah ya Rabbi sodikin teh hese tara pun ta penta tara ieu itu dibere batu mangga henteu bae henteu jadi kebenduan nu penting ieu urang bareng meluhurkeun agama Allah sabisa-bisa urang sakitu tawakunu ma'as sodikin jangan di akhir zaman dititah ieu hiji ittaqullah sing-sieun ka Allah dengan cara takwa ke Allah tinggalkan berbagai permasalahan dulu urang moal kebal hirup di alam dunia moal kebal jasa tiap minggu anu ngaraji ka dieu teh lamun ditampung mah meureungan terus bae Fatihah ngan kukula bae di Fatihah geus masing-masing dirobat teuing tah marawat ieu haji ieu idin tah maot orejana teu katarima kukula teh surat masyaallah di mana gaok urang bacakeun Fatihah jeung ngabaji di mudah-mudahan diterima amal ibadahna dihampura sakabeh dosana itu dicangkeun jeung dilegakeun di kuburanna bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baheula keur di dieu sok di dapur bae bareng jeung Abdul Karim Besan yang nama di dapur bebasan mabruk alhamdulillah loba naon gitu murid alhamdulillah keur di dieu di dapur bae mau masak bertakokna gede dahar bae meureunnya
siapa tadinya bae heran kudaya kana maksudnya ya Allah ya Rabbi nah iyalah cekel kurang pendek ayatna hiji ittaqullah nomor kedua wa kunu ma'as-shadiqin jang penuntun urang bekal jaga di yaumal kiamah engke nyana anu neangan shodikin teh mana batur aing kuari urang bangun lengah engke kadeuleu ku urang neraka kadeuleu jembatan Shiratal Mustaqim kadeuleu jelema sing garu limpangna ka neraka saat etalah para shodikin neangan muhibbin nama geus puguh mursalin geus puguh kanjeng Nabi urang geus puguh khulafaur rasyidin geus puguh aulia Allah ieu shodikin nyana neangan ka dieu kula cenah boga kasan tenang heula ge alhamdulillah dari yeuh heula di dieu sanajan ka neraka babarengan kan urang sok macam-macam dikin sia mah kalau moal salamet ke tenang kan ngeunaheun urang ya Allah ya Rabbi wawasan jeung pikiran urang ulah duniawi bae tah akhirat ya Allah saat urang engke dihisab loba kasalahan nu mantap dititah ge wa kunu ma'as-shadiqin jelema nu bener ibadah jelema nu bener janjina di dunia wal akhirah bi antal zamusidqon selalu bener bae bener eta teh di dunia datang ke akhirat bakal kabawa di dunia na deudeuheun jeung nyaeun di akhirat deudeuheun jeung nyaeun moal waka meunang ka sorga para shodikin kecuali nyana titah neangan heula muhibbin saat etalah nu dibutuhkeun ku urang mudah-mudahan urang gapanggih jeung para shodikin sehingga urang bisa disyafaatan ku para shodikin aya dina kasalametan jaga di yaumul kiamah barakati ummul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin